tantangan ku nabi manaon bae oge sebab boga keyakinan makin deket jeung Allah boro-boro makhluk boro-boro manusia hewan-hewan ge sujud sieun ka manehna baru dipake kasih tasbang ieu lah geus dipersiapkeun horenganan ti warasatul anbiya mulai nyana ngorake deui geus beda ilmuna geus ayaan tingkahna geus bagus pagawean-pagaweanna ditingali positif sehingga bangun eur pohoan teh agada ilmu-ilmu kurang mapan minggu kemari mun ditanya teh nyaho hiji jajan minggu kemari caritakeun naon karena lah aya ieu rekamanana poho urang mah tah urang lamun teu paroho ieu geus palinter sebenarnya poho naon eta nu nyieun poho HP teh nyieun poho TV nyieun poho keluar neuleuh susu poho neuleuh pingking poho geus neuleuh nu kaditu bae eta balik ngaji teh lain nyaritakeun agama nyaritakeun we jahe geulisnya eta sakitu balik ngaji eta Masya Allah, nah ini dipersiapkan budak langsung jadi warasatul anbiya sakumaha nabi amanah atuhnya nage boga sifat amanah sakumaha nabi fatona nya nage boga fatona sakumaha nabi boga sifat-sifat opat anu aya di nabi nya nage nyurup walaupun henteu seperti nabi lamun nabi dakwah teh teu hayang sama sakali kana dunya nyana ge niru-niru nabi la as'alukum alaihi ajra nyana ge sarua sebab urang teh pantitah nuturkeun nabi sebab nabi teh itu uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir bagi jelema anu berharap hayang kapanggih jeung Allah berharap yaumal akhir salamet nyana nuturkeun nabi segala rupana nabi teh dituturkeun lamun geus katuturkeun kangjeng nabi dibere mukjizat umatna nu nuturkeun kangjeng nabi bakal dibere karamah lamun nabi dibere wahyu umatna nu nuturkeun kangjeng nabi dibere ilham lamun kangjeng nabi langsung munajat jeung Allah dibere mukalamah jeung Allah wali Allah ge sarua sehingga dahar kumaha ceuk Allah nginum kumaha ceuk Allah sare kumaha ceuk Allah mimitina kumaha ceuk Allah teh diatur ku syariat seakan-akan ngegedor hatena ketika deuk dahar cak syariat dahar halal ketika deuk inum cak syariat ngegedor hatena inum halal ketika manehanana deuk silaturahim mana digedor hatena silakan ketika deuk dakwah digedor hatena hegae melalui syariat-syariat eta lah kabelah dituna makin deket jeung Gusti Allah geus lain syariat deui teguran langsung melalui ilham disebut pirasahna lain deui deket jeung Gusti Allah seakan-akan kaler ngidulna kumaha pirasatnya urang ulah sok tuturuti ceknya urang teh ngira daya pirasat diulahkeun ka pirasat naon di badan teu naon teu dibere pirasat kos kitu jadi menangkeun aing ka ditu cak Gusti Allah udah para jasa deket jasa tabah jeung Allah nah iyalah wali-wali Allah teh geus diboga geus dibere pirasah ngimpina geus lain ngimpina sering kapanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi kapanggih jeung para kutubul aulia ngimpi dibawa di alam mana ngimpi kapanggih nagari jeung para wali-wali Allah kebelah dituna ngimpi kapanggih jeung kangjeng nabi itulah tanda-tanda ahli Allah urang mah kebelah dia ngimpi teh di udag-udag anjing capek jasa di udag-udag anjing urang haju kagang di gang di dinya nyumput hayang kieu aya sumur wer kieu horeng ngompol urang ngimpi teh kos kitu masyaallah tuh kan warasatul anbiya wa khulafa'u nyana teh dipersiapkeun jadi tetenger agama jadi warasatul anbiya jadi khalifah para nabi khalifah sadatil mursalin nah geus tenang wae nya eueuh nu di deuleu sebab geus teu mikiran dahareun teu mikiran pake teu mikiran kendaraan eta mah geus diatur ku Gusti Allah geus waktu urang di jero beuteung Allah atur tentang dahareun inuman pake wa sagala rupa geus aya catatanana ketika urang di jero beuteung nu mancak geus teu dihitung-hitung deui kos kitu teh geus teu dipikir-pikir deui anu dihitung jeung dipikir teh kumaha carana dakwah ieu kumaha di mana iraha Allah lah nu nangtukeun ka manehna seakan-akan Allah marentah kanu gitulah dengan fadl Allah milih ka hambana dijadikan sebagai ulama warasatul anbiya dijadikan sebagai khalifah anbiya dijadikan ku Gusti Allah sebagai khalifah sadatil mursalin dijadikan ku Gusti Allah sebagai ahli-ahli ma'rifat kama qala Allah taala thumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina satulina kaulanu agung
ngawariskeun kana kitab Al-Qur'anul Karim ka jelema nu ku kaula dipilih ti hamba-hamba kaula maka jelema kabagi tilu paminhum zalimun li nafsihi sawarena hamba ketika datang Al-Qur'an teu percaya bahwa Qur'an teh mukjizat zalim ka dirina wa minhum muqtasid sebahagian aya nu sedeng-sedeng bae Al-Qur'an diterima ku manehanana dibaca diuraykeun alladzina Bismillahirrahmanirrahim Tahlilul lafzi wa tawiki ku urayan kang bangsa lafaz idza kharastum ay al-kharasu kharasu naksir taqdiru ma la nakhli iku ngira-ngira barang kang tetep ngadasa korma minarrotabi saking korma basa wa ma'alal karam lan barang kang tetep ngadasa alal kurmi anggur minal inabi saking anggur wal manalan utai manana iku idza qadara al-amilu asmara tatkala ngira-ngira sapa al-amilu amil asmara yang pirang buah waraftum lan urisirata bihaqqallah in haqqallah faqta'a minha ma syi'tum maka mestikan sirata saking simaring barang kang kersa sirata wa bitaqdiru khalsilani kutabing dalam nyerang-nyerang kena sirafatun utawi welas yarba bilang wali kalawan pirang-pirang kangandana pirang-pirang harta fainau akasapuhuna kalawan yakuna minhu kuana kepada saking samar apa kita tukang logor wal halikatulan kang rusak wa mayakul utairun nas lan barang kang mengandring masapa at-tayr burung nasulan manusia ina orang tatanin aya nu kadaharku manuk aya nu raga aya nu rusak bahkan aya anu di daharku manusia maka ulah dibeakeun kabeh wa da'usul zalan ya siraka bain sabartulu aya utruku tegese ninggal siraka basara sanusin sabartulu berpuluh lil malik kadawang kang milik ya tasaddaqa bi darapan tagala sadaqah ya malik bihi kalawan sulus ala aqriba ingat pirang-pirang karabat yang malik ujurani dan pirang-pirang tetangga dari malik fala yazimu alaihim min malik makaran jaya malik alaihim ingatase aqiba min mal saking hartane yang malik ilam dadang sulasa pada warabama kalamun orang ninggal seraka bang sepertelu maka ninggal seraka bang seperempat ila khiyar lahum mataimil malaikat tadalka kharisin baina tarki sulas awir rabun dalam antara ninggal sepertelu atau seperempat Lagi hadis baik ilai kebiki hadis masyun atau kharsi muhafazatan ala hukukul fuqara ikutin syarakan naksir kena arang-arang saingat dari pirang-pirang hati pirang kang fakir khulifah bihumila dan perbetakan apa yang dalam hukum kharsu wa fima yang dalam apa yakunu anna tinemu ya kharsu Gula malikum wajazaba imam malik biwujubihi jalan wajib kharsu fil inabi yang dalam anggur ilin nabi ing dalam korma warrotabilan basa walan korma basa wasdadalan dawa dalil malik alla dzalika ina tasamin kana wajib hadis atab atau itab alladhi ba'da hadzal hadis kalawan hadis atab menang atab itab alladhi ba'da ing dalam kang ketambahan sahih hadis rakam 120 genap Waqala Ahmad wa Syafi'i lan majazaba Imam Ahmad dan Imam Syafi'i Bidu mutamajabala padisan wa kharsu dan sunaikan lapan naksir berrotab lina faqat balaka tapi gairihi orang yang dalam liana karena rotab lan ainat sadalalan ngedalilan karena Ahmad lan Syafi'i hadis aitab galawan hadis aitab atau atab alladhi sayati kang besok bakal teka iya lazi Waqala Abu Hanifah tu santri bangina kita geus ngaji kinaeun coba nanti mondok ngahaneng bekos kebo Waqala Muhammad dalam itu sebab ahli balaya juzul kharsa rawan langapan naksiriana ila zakana kharsa zaman ikun enggal takhminun lan nabana sedalalan gaya dalil ya Abu Hanifah di hadis Jabir bin Galawan hadis Jabir anna Rasulullah satuhana kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kujigah kangjeng Rasulullah anil kharsi saking kharsi naksawa qala lan macapat kangjeng Rasulullah Allah itu may akhbiruni nyaritakeun siraka bani sunin halaka samaru Lamun rusak apa buah ya yuhibbu ahadukum an tadamanna fasala suji siraka bayakhudha yang dengal fi ahad mal akhihi harta dulur ya ahad bil batil kalawan batil urang ngeunaheun bae ka batur ulah sok maling ulah sok korupsi jelas-jelasan
padahal manutani geus disob teu disakatan eta pemaling kelas berat eta nu geus kitu nu yatim nu fakir didahar ku nya ada usahanya padahal mah geus disob dina usahana kabatur mah ulah korupsi ulah maling padahal nyana eta adalah pamalingan anu henteu kanyahoan ku urang di akhirat eta nu bakal dikerekep ku malaikat zabaniyah ngaranna mah bagus Haji Makmun Haji Soleh bagus ngaranna warenganan ngadaharan harta fakir lantaran teu dikaluar-keluarkeun zakatna wajaban hadis atab lah kieu cie cenah bisa we kajian yang ada bibisanan bae wajaban hadis atab lan ngajawab ya Kanjeng Rasulullah wajaban hadis atab lan ngajawab kitu ya Abu Hanifah dan hadis atab saking hadis atab anna zalika kalawan zakuna mengkono bianna zalika kalawan zakuna mengkono hadis kana ya zalik qabla tahrim riba iku tetep dalam sadurunge dan haram kana riba suman musuqa kali dan salin ya hadis wa qad ala hadhihi da'wa al afamatulan teman-teman ngerat iya tasaikila perang ingat tasaikila dawana perang-perang iman paman narada tausata gau tisapa man iku ngarapakeun yang maninggal kajembaran fal yarji maka beci pabalik yang manila zalika maring mangkono mazikir an atab wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bimaziyatil fadli lan kalawan keunggulan fadl Allah asarahum milih Allahum in alladzina wa asbahum bijismihi Allahum in alladzina lalu ta'ala alladzina warasatul anbiya itu pirang-pirang kana waris ing pirang-pirang nabi wa khulafa'uhum lan pirang-pirang khalifah anbiya wa sadatul mursalin lan sakehe kepalaning mursalin wa urafa'uhum lan pirang-pirang kang waruhe ya mursalin kama qala Allah ta'ala ta'ala wa sabha Allah ta'ala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Numu rahmat kitab nauhan Uma awal sagari karinya wariskan isunakum al-kitab ayin kitab al-ladina Ingonga kekan milih sunakum min ibadin Tetap saking kurang hamba insan sadaya kami maka ikut tetap setengah saking ibadin Zalimul nafsi taikana zalim kada awaka zalim Wa minum lani tetap setengah saking ibadin Muqata sirun utawi kanggal pertengahan ayat al-ladina Tiga seongat kasayang tuhum tiga seongat kang utawi sake kaalaan alladzina ma'al hasanati sumber sake sumber tanah sake kabisikan sa uniko kang pada kami namanya tetap setengah saking ibadina sabikuna khairitu ibla khairati utawi sake utai kang andingnya segalawan sake kabisikan binillah kalawan idin Allah dhalika tapi mangkono sabikum ibla khairu wa ikut alladzina Al-Fadlul Kabir. Barang kanyahoan ilmu tohorang pangmaya-mayakna menggobah pang-agung-agungna martabat pang-mahal-mahalna harta simpenan manfaat-manfaatnya benda dagang dibandingkan dunia jeung usaha jeung ilmu ternyata ilmu paling unggul lantaran ku ilmu jelema bisa nyieun wasilah ya tawassul bisa tepungkan nauhidkeun ka Rabbil alamin bisa ngabenerkeun ka para nabi ngabangerikeun ka para mursalin shalawatullahi alaihim ajma'in ilmu
ilmu lah jelema bisa naik ke langit, ilmu bisa ka sidratul muntaha, ku ilmu jelema bisa ke arsy, ku ilmu lah jelema bisa dedeketan jeung Allah, ku ilmu lah jelema bisa boga rasa ngahiji jeung Allah. Dina harti perasaan teu aya hijab antara dirina jeung Allah, hingga Allah mere ka hamba-hambana anu dipake ka cinta jeung kadodo ku Allah dibere ilmu poe. Hayang ke Mekah dideketkeun ngan salengkat datang. Hayang ka Bagdad dideketkeun ku Gusti Allah tinggal ngalengkah. Kah komo hayang ka Banten mah teh manggeus, cak Allah ai ka Banten mah teh kudu make ilmu poe sia naik kijang bae datang. Naik kijang gerak ka ditu ge, moal duit jeung meuli saok. Bisa. Teu kudu tah ka Banten malah teu cenah cak Allah teh ke lamun nyebrang lautan ka arah. Iyalah. Ku ayana ilmu Allah bisa mukakeun hijab. Bakal kanyahoan ieu bangunan majelis teh murni apa teu murni? Lantaran kanyahoan ke kumanehanana Allah ngabukakeun hijab sehingga majelis ieu teh kacampuran ku duit-duit teu bagus. Dibuktikan ku Gusti Allah majelis tersebut teh loba kotoran-kotoran. Kulantaran loba kotoran-kotoran ruh teu betaheun di majelis eta. Sakumaha irung urang lamun ngambil kotoran-kotoran manusia teu betaheun hayang geura pindah, itu kene ruhani cicing di majelis padahal majelis dibangun jutaan miliaran. Wah, agrengan sakadar di deleubu bagus amat keramikna, bagus amat tihangna, bagus amat kentengna. Ketika didiukan teu betah lantaran roh teu narima sebab baueun. Dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Musala sakitu bagusna, masjid sakitu agrengna, tapi ketika asup kadinya diajakan ngaji, diajakan salat teu betah lain lalagaan, roh teu narima lantaran roh mah suci. Dibukakeun hijab hamba-hamba Allah teh aya nu dibukakeun hijab seperti kos kitu. Dibere awewe anu geulis embung lantaran ieu awewe geulis dengan sakadar pangbubungah mata doang. Geulis teh wajahna doang, geulis teh di deuleu awakna doang semampai horeng hatena mah ieu teh lain hate santri. Mbeungeun nu mantak geus bae da kajen teh kawin ka nu jore asal dibawa ka mamanana ngeunaheun. Urang mah teu betah. Urang mah diangsongkeun aya dua awewe nu hiji geulis jasangan lain santri, nu hiji mah jore jasangan santri. Urang mah milih nu geulis bae. Lantaran urang mah hawa nafsu. Hawa nafsu. Aya tah bangsa nu geulis tapi jore hatena, urang mah milih lah santri mambung. Kajen teh ieu bae. Nu mana? Nu ieu. Gelis dohirna gelis batinna. Euy mantap. Pagon santri ge dibere nu hideung leteng mambungeun nya ge. Teu cekna teu ngalir. Amper teu naik amper. Urang campur-campur bae. Masyaallah karim. Kulantaran ilmu teh seperti eta sora ulama khawasa ibadillah. Jadilah ulama teh hamba-hamba Allah anu khawas. Anu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah. Dibere indra keenam. Nu batur teu bisaeun kadinya nyana mah bisa. Batur mah ngitung teh sakadar 2 kali 2 4 nyana mah 2 kali 2 10. Hese-hese bae. Hitung-hitunganana batur mangan sakadar kali bagi nyana mah lain. Sebab naon? Sebab urang mangan sakadar make akal-akalan doang nyana mah geus dibere hakikat ku Gusti Allah. Khawasa ibadillah. Nu mana alladzina ijtabahum ila ma'alimi dini. Nyaeta jelema-jelema anu Allah milih. Dipilih ku Allah. Jang tanda-tanda jeung tetenger agama Allah. Luhur agama Allah dicekel ku Nabi, luhur agama Allah dicekel ku para sahabat, luhur agama Allah dicekel ku para wali-wali Allah. Sanajan dieuweukeun tanda-tanda kewalian wali sangan nu aya di urang, tetapi memang kenyataanana wali Allah teh aya tetep bae teu bisa. Wahabi nganyatakeun tidak ada wali sanga di Indonesia. Muhammadiyah teu percayaeun apa itu wali sanga. Persib sarua bae nu nyahonya nama Ajat Sudrajat.
tetep bae terus we sebab memang jelas aya luhur wali Allah dicekel ku jelema-jelema biasa mah agama teh bangunna teh lah dan sakadar biasa bet tapi dicekel ku wali Allah lain deui eta lah pilihan Allah anu lamun geus dipilih mah hampangeun jelema teh kos urang deuk disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek ngaji hampang dibere daek udang peuting hampang teu berat dibere daek salat duha hampang dibere lamun kebutuhan syiar agama Allah duit di urang aya dibere babari hampang kan jelema pelit mah lamun aya anu ngabangun pondok kemudian nyana dipenta mere nama 10 20 juta geringna gedep bulan gering cek pamajikan aku naon ka dan irisan bae kakak coba sugan-sugan aya naon teu aya naon diteliti-teliti orang mere sodako gering dirisan eta teh apa berat tuh Gusti ih ari geus jadi ahli Allah mah hampang gajen kuku mah ge okos jelema tukang ceramah lantaran nyana beuki dan nama ceramah hampang berangkat teh hampang 2 panggung 3 panggung hampang masalah suara jan kuku mah ge emang geus didinya aya nyana mah hampang kos nu dagang teh lantaran didinya diberena ku geus hampang berangkat jam 3 terus ke pasar induk balik di pasar induk batur rumah sholat nyana mah di mobil ngingeng datanglah ke pasar masarnya hampang bae sanajan teh sholat hampang dibere jare emang pinarakaeun meureunana ngantor bae sarajan duit teh diperhitungkeun haram apa halal emang di dinya jadi jelema teh geus dibere makomna di dinya deuk digaditukeun ku Allah makom di dinya deuk digaditukeun ku Allah makomna di dinya deuk digaditukeun ku Allah nah Allah ge milih jang tetengger agama Allah atuh dibere hampang bae kajen ku kumaha ge ngeunah bae hampang bae geus pilihan Allah ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih jeung Allah nuduhkeun ka aranjeunna deuk di ka Allah memeh ku Allah deuk dipersiapkeun jang ngajak ka Allah nyanana heula dibere hampang di ka Allah geus ngiraheun diajak ku ahli Allah malantarannya hoselah okos jelema belajar ngampak kemudian nyahoeun kana urat-uratna urang deuleukeun ge ngeunah sakali 2 kali blak lantaran di deuleu uratna oh ieu mah di kapakna oh ieu mah kapakna sarua ngeunah okos tukang nyuntik cekal oh di dia suntikna oh di salah lager jelema tapi lamun jelema teu dibere maziah dina bab nyuntik ieu panyakit tadi dia suntik di dia pegelna sabulan teu tanggung jawab deui jangan lagi tah eta kos sadar itu dituduhkeun ku Allah nah huwa maziyah bi maziyatil fadli ku maziyah fadl Allah asarahum wa asbahum Allah milih ka jelema-jelema tersebut wa hum warasatul anbiya etalah ahli waris para nabi wa khulafa'uhum jeung penerus sebagai khalifah anbiya sadatil mursalin khalifah sadatil mursalin wa rafa'uhum isbe nya nama emang deuk dijadikeun warasatul anbiya deuk dijadikeun khalifah di dunia teh mimiti tileletik daga ditanya ceng kamana cita-cita ceng yang sekolah apa yang pesantren bah sekolah baenya embung bah sekolah bae ke boga ijazah ke geus boga ijazah mah ngeunang deuk di ka pabrik di kantor mau embung bah yang pesantren bah tetep teu bisa bae hayang pesantren bae geus dipilih ku Allah dipaksa kita sekolah embung pesantren nya di pondokna ge langsung betah bae pan anak urang mah beuh dipentakeun cai geus biaksa drum cerekeun betah kere bae karena kabelah itu udah betah lalaudan bo teu ngaji dia betah ge hese biasa iman teh tileuletik langsung betah aju langsung daek mak ngaji bae di pondok lagi langsung daek ngaji bae terus ngaji teu kudu di guruna bae di pondok pesantren terus jeung babaturan ceng beda setahun 2 tahun ditanya geus tamat anu nu sejen masyaallah istiqomah ngaji amil bae geus 5 tahun amil keneh bae asal geus tamat datang kali astagni minas shogir wal kabir wa rafiul wal madan marifati asmaria ari tuna labjatun poho deui ari deui ka labjatun nang dibaca 5 wajah labjatun keur ngaji mah datang bae ka pondok labjatun nang dibaca 7 wajah ieu saya masyaallah ieu teh nyelengceng ah bari mah geus bisa alfiah geus bisa jawar makbun bisa bantek bisa wah segala rupa bisa oh belajar fikih, belajar hadis, belajar emang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah, masyaallah tek datang ke hareureun babaturan ge jaasan aja bareng jeung aing ngaji tapi kok nya mah bisaan amat eta emang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah. Jang ma'alimi dini, tetengger agama Allah. Terus kabelah dituna daek make batur ban teu beranian urang dipeuting sieun ku kuntilanak sieun ku pocong nya mah teu ditangtangan pocong ku nya bila perlu jeung bapak sia pocong
bila perlu jeung buyut sia pocong berani nya menghadapi kos gitu aya kuntilanak seserian ulah seserian sia di hareupeun aing ayo ka dieu tang-tangan kan aya lain pibahanan jadi pamimpin mah udang we ti-peuting aing kacai taulah cak nafsuna teh ulah sebab dari anu paeh disalateun moal salahnya nang gentayangan di dinya oh ulah jaeulah geus teu kudu boro-boro kacai ki ge di aqua wer bener lain Habib lain pemimpin lain calon pemimpin mah beranian bae zalah ka kuburan dinya teh kuburan teh manggaring di luhur gunung sorangan kasih dongengna nabi sieun ka luhur gunung sorangan dongengna para rasul sieun ditangtangan ku nabi mah naon bae oge sebab boga keyakinan makin deket jeung Allah boro-boro makhluk boro-boro manusia hewan-hewan ge sujud sieun ka manehna dipake kasih tasbang iyalah geus dipersiapkeun horenganan ti warasatul anbiya mulai nyana ngora keneh geus beda ilmuna geus ayaan tingkahna geus bagus pagawean-pagaweanna ditingali positif sehingga bangun eueuh pohon teh agada ilmu-ilmu urang mapan minggu kamari mun ditanya teh nyaho hiji jajan minggu kamari cerita kenaon karena lah aya ieu rekamanana poho urang mah tah urang lamun teu paroh ieu geus palinter sebenarnya poho naon eta nu nyieun poho HP teh nyieun poho TV nyieun poho keluar ngeuleuh susu poho ngeuleuh pingping poho geus deuleu nu kaditu bae eta balik ngaji teh lain nyaritakeun agama nyaritakeun we jahe geulisnya eta sakitu balik ngaji eta masyaallah nah ieu dipersiapkeun budak langsung jadi warasatul anbiya sakumaha nabi amanah atuhnya nage boga sifat amanah sakumaha nabi fatona nyana ge boga fatona sakumaha nabi boga sifat-sifat opat anu aya di nabi nyana ge nyurup walaupun henteu seperti nabi lamun nabi dakwah teh teu hayang sama sakali kana dunya nyana ge niru-niru nabi nabi la as'alukum alaihi ajra nyana ge sarua sebab urang teh pantitah nuturkeun nabi sebab nabi teh itu uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir bagi jelema anu berharap hayang kapanggih jeung Allah berharap yaumal akhir salamet nyana nuturkeun nabi sagala rupana nabi teh dituturkeun lamun geus katuturkeun kangjeng nabi dibere mukjizat umatna nu nuturkeun kangjeng nabi bakal dibere karamah lamun nabi dibere wahyu umatna nu nuturkeun kangjeng nabi dibere ilham lamun kangjeng nabi langsung munajat jeung Allah dibere mukalamah jeung Allah wali Allah ge sarua sehingga dahar kumaha ceuk Allah nginum kumaha ceuk Allah sare kumaha ceuk Allah mimitina kumaha ceuk Allah teh diatur ku syariat seakan-akan ngegedor hatena ketika deuk dahar cak syariat dahar halal ketika deuk inum cak syariat ngegedor hatena inum halal ketika manehanana deuk silaturahim mana digedor hatena silakan ketika deuk dakwah digedor hatena hegae melalui syariat-syariat eta lah kablah dituna makin deket jeung Gusti Allah geus lain syariat deui teguran langsung melalui ilham disebut pirasahna lain deui deket jeung Gusti Allah seakan-akan kaler ngidulna kumaha pirasatnya urang ulah sok tuturuti ceknya urang teh rada aya pirasat diulahkeun ka pirasat naon di badan teu naon teu dibere pirasat kos kitu tadi menangkeun aing ka ditu cak Gusti Allah udah wahara jasa deket jasa tabah jeung Allah nah iyalah wali-wali Allah teh geus diboga geus dibere pirasah ngimpina geus lain ngimpina sering kapanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi kapanggih jeung para kutubul aulia ngimpi dibawa di alam mana ngimpi kapanggih geus jeung para wali-wali Allah kabelah dituna ngimpi kapanggih jeung kangjeng Nabi itulah tanda-tanda ahli Allah urang mah kabelah dia ngimpi teh di udag-udag anjing sape jasa di udag-udag anjing urang haju kagang di gang di dinya nyumput hayang ki aya sumur wer ki horeng ngompol urang ngimpi teh kos kitu urang masyaallah tuh kan warasatul anbiya wa khulafa'uh nyana teh dipersiapkeun jadi tetenger agama jadi warasatul anbiya jadi khalifah para nabi khalifah sadatul mursalin nah geus tenang wae nya lu di deuleu sebab geus teu mikiran dahareun teu mikiran paket teu mikiran kendaraan eta mah geus diatur ku Gusti Allah geus waktu urang di jero beuteung
Allah utara atur tentang dahareun inuman pakai wah segala rupa geus aya catatanana ketika orang di jero beuteung nu mantak geus teu diitung-itung deui kos kitu teh geus teu dipikir-pikir deui anu diitung jeung dipikir teh kumaha carana dakwah ieu kumaha di mana iraha Allah lah nu nangtukeun ka manehna seakan-akan Allah marentah kanu gitulah dengan fadl Allah milih ka hambana dijadikan sebagai ulama warasatul anbiya dijadikan sebagai khalifah anbiya dijadikan ku Gusti Allah sebagai khalifah sadatil mursalin dijadikan ku Gusti Allah sebagai ahli-ahli ma'rifat kama qala Allah taala thumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina satulina kaulan wa agung ngawariskeun kana kitab Al-Qur'anul Karim ka jelema nu ku kaula dipilih ti hamba-hamba kaula maka jelema kabagi tilu paminhum zalimun li nafsihi sawarena hamba ketika datang Al-Qur'an percaya bahwa Qur'an teh mukjizat zalim ka dirina wa minhum muqtasid sebahagian aya nu sedang-sedang bae Al-Qur'an diterima ku manehanana dibaca diuraykeun alladzina sayyi'atuhum ma'al hasanat sawaun barang ditimbang ternyata kabagusan jeung kagorenganana akur manehanana salat tapi korupsi mah terus manehanana puasa tapi maling mah terus manehanana magahan ngaji tapi cinta dunia mah terus manehanana magahan ngaji jadi kiai oh padahal mah di jero mah orenganan borokokok nah iya ya akur begitu ditimbang akur muqtasid beres kene teh bakos kitu nah ya wa minhum sabiqun bil khairat sebagian hamba Allah aya anu melejit aya anu melesat ninggalkeun rekan-rekan melaksanakan kahadean lain sekadar nu fardu nu sunah seakan-akan fardu anu mubah kumanehana terus eureun dijadikeun ibadah padahal metode geus jelas urang lamun hayang jadi ibadah mantak naon si dahar ge ku urang diniatan jadi ibadah tapi urang mapan poho bae asal dahar menghadapi daging bae oh ngageleger alhamdulillah nagi daging aya opor aya sop aya masyaallah cek nyana barokah ti Gusti ayu fadl Allah ya oh bismillah nage salembur ngadengin bismillahirrahmanirrahim dah barang minggu hareup dahar jeung terina nu kos paku teh masyaallah heuras ka bida-bida kaberan sanguna ge da kurang asak di dieu boro-boro bismillah nyana ngempleng-ngempleng sangu sial jasa ieu sangu goblok jasa ieu eta pan geus jauh jasa tah urang mah kos kitu tah kuduna mah sagala rupa ge geus ulah kaluar ti alhamdulillahirabbil alamin keur ngaji mah bener giliran bae praktek jeung eta dahar jeung kangkung teh hayang mah moal dahar geus teruskeun bae ku sia urang mah kos kitu ya Allah ya Rabbi sagala rupa ge teh diniatan ibadah urang mah rese ayeuna dina jurang kasalahan bae bab dahar bab pakaian ge urang mah geus gulak-gilak di kaca bae geus teu niat karena Allah misaki ayana Gusti ai intina manutupan aurat tapi ku Gusti dibere abdi teh kaleuwihan dikiriman ku Gusti teh baju samping nu bararagus abdi motifna deuk bersyukur bae ka Gusti jai geunang Gusti ti Gusti bade dikagustikeun dewe jak ku Gusti abdi teh dikirimanana cek Gusti Allah bagus amat tambah aing selalu bersyukur tuh kan boga pamajikan urang hiji urang memule ieu teh Gusti abdi teh pamere ti Gusti anugerah tempat abdi bercumbu Gusti ketika abdi dahaga ku abdi dicumbu ketika abdi keur laleuleus dipencetan ku pamajikan ketika abdi boga renungan bisa dikomentarkeun dikaluarkeun ku pamajikan ke kadang-kadang pamajikan ge mere solusi sakumaha si Khadijah alhamdulillah Gusti ngan kebenaran tetangga belah ditu salakina maot Gusti abdi mah karunya ka yatimna we teu meunang urusan yatimna ku abdi eta ge anugerah keneh di Gusti oh masalah cek Gusti jai nyameunangkeun dina Al-Qur'an aing ngamenangkeun aing sia bisa menyandung ku aing dimenangkeun jang hamba na hamba kangjeng datang ka opat aing bisa melos mulai urang teh didinya teh nyandung sing bener nyandungna tuh lantaran nyandung dititah ku Allah ulah ku nafsu motifna cenah rutan kangjeng Nabi turutan kangjeng Nabi jak kangjeng Nabi mah lain ku nafsu instruksi ti Gusti Allah kawin eta aya rahasia timbul ti nafsu kangjeng Nabi mah geus urang yang rezeki nyandung dibolak-balik ya teh nafsu apa nafsu ya coba nafsu apa nafsu bolak-balik mun kejadian atuh masalah ya emang geus nasib pamajikan geus bakal sadar meureun geus nasib ti lauhil mahfuz aing kudu dicandu ka masalah geus penting mah adil
adil atuh geus mun 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora mantek naon sih bersikap adil ieu mah lain pan dina kolot mah geus teu ditoler-toler aya nyana kanu kolot kadinya beung hees bae gering dibawa kanu kolot batuk dibawa kanu kolot paling hebat nu kolot mah ngerokan rokan giliran berjumpu kanu ngorapan goblok eta jelema nu kos kitu hati dan teu bisa atuh mentak naon duh kanu kolot biasa kanu ngora biasa cenah bogoh ieu kanu kolot urang semu-semu bogoh bae kanu kolot bohong amat teu bogoh ja anak geus baranakan itu geus teu bogoh kuari mah teu teu anakan nah berarti kan urang kudu dilus-lus malah bebeja kanu kolot ja kakak mah teu kuat ya hayang nyandung di tilu tuh masalah jeung nu kolot ya masalah tuh geus kolot aju bebeja deui asana kurang 3 maopat tek bae cek nu ngora teh opat ge masalah geus nu penting mah tuh sing puguh bae di desa peuting mah lain Pak di nu ngora ka waktu di nu ngora jam sabaraha bae kanu ngora kanu kolot mah balik subuh jublek bae sudah gudang asar oh masyaallah giliran nyeuseuh di nu kolot gering di nu kolot segala rupa di nu kolot bercumbu bae kanu ngora bae eta tolol tah kos kitu tolol teh kos kitu nah rapihan ku urang sebab urang bakal kapanggih jeung Allah geus nu kolot digilir kurang sakumaha biasana nu ngora urang digilir nah ieu lamun urang deuk dijadikeun khalifah bisa takos kitu teh apa urang deuk dijadikeun pamimpin bisa nah ieu Allah milih ka hambana neuk dikasorgakeun dibere ku Allah jalan-jalan ka sorga urusan ilmu dibikeunan ka batur tanpa aya iwat urusan tanaga dibikeun ka batur tanpa iwat urusan wawasan dibikeun ka batur tanpa iwat urusan naon bae dibikeun ka batur tanpa iwat kitu kene di rumah tanggana rapih neuk beberes batur kumaha di rumah tangga bentrok bae teu eureun tatangga nyahoeun ya asana ribut asal datangnya tapi ribut tatangga ge nyahoeun emeng nyahoeun mun urang nyarita mah teh jeung emeng kunaon sia ngeok-ngeokan aing ngadenge unggal ribut bae cek emeng nyahoeun bahasa emeng nyaho segala rupa emang nu aya di bawah urang teu ngahadiran ka urang untuk memperhatikeun hayang memperhatikeun ka meja-meja memperhatikeun kabeh nu aya teh yusabbihu lahu maca tasbih kapan ka Gusti Allah naon nu aya batu maca tasbih imah maca tasbih kayu maca tasbih segala rupa maca tasbih goblok amat lamun batu kayu maca tasbih ai urang poho ka Allah mata ketika urang darder ngeuseureikeun ta meja cek meja teh ji da si jelema cek teh datang ka dina ngan darder tuh jauheun kana ge nah tapi lamun dipilih ku Allah jadi hamba Allah anu bakal pisalametkeun nyana mawas diri meureun manan ribut jadi diri aing aya kasalahan aya kakurangan meureunanan mulai diperbaiki lamun urang bagus adil atuh kabeh ge bilu adil segala rupa ge minu adil nah ku Allah dipilih hendeuk dijadieun pemimpin dibere babari bae sanajan nyandung dibere babari jeung dibere adil boga ilmu dibere babari jeung dibere adil tara aya wilah-wilah ieu mah lamun dihareupeun bupati ngomongna ge lain deui ngalemna pohara jasa sakadar hayang dibere sabaraha Habib 300.000 kan uang jalannya berapa itu? Aduh, masya Allah kali puara jasa. Nah iya diberi lurus warasatul anbiya. Lantaran cek Gusti Allah kangjeng Nabi nyaritakeun man salaka tariqan bitalabi man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Jelema nu endek neangan ilmu sarua jeung endek neangan surga. Nambah jalan nyaritakeun gitu neangan ilmu eta seakan-akan nambah jalan ke surga. Jelema kadeuleuna makan deuk ka majelis salim padahal eta teh keur menuju surga. Masyaallah. Cek Kanjeng Nabi. Jelema datang ti kaler ti gedut tewatan ka ti kulon di mana-mana deuk menuju majelis salim zahir nama ka majelis salim. Neangan nyana tempat di mana ya ieu? Ah ngeunaheun di jero ye, neangan deui di dieu ye, di mana di tihang abeh ngeunaheun tungkulna. Aya nu lah hayang lalega di luar bae cek teh di luar aya nu hayang babari abeh ngopi ngeunaheun di luar rada jauh eta sarua kabeh ge neuk menuju surga aya nu bebederan deuk ka surgana di jero majlis aya nu rada kajeun rada jauh ge di luar aya nu kajeun aing asal kabauan surga bae di handapeun tanggal Ambon eta kabeh ge menuju surga ilmu wa innal malaikata la tabawu ajnihataha ridwan li talibil ilmi sajana malaikat ngabeberkeun jangjangna dibeberkeun jangjangna
Urang naik motor, urang naik mobil, urang lempang di jalan menuju majelis taklim, kadeleuna mah di jalan raya padahal di luhur jangjang malaikat. Ribeun jasa malaikat ka jelema nu nuntut ilmu. Ilmu mulia jasa. Ya Allah ya Rabbi. Eta teh urang di luhur jangjang malaikat. Lempang teh di luhur jangjang malaikat, mata geus ada ulang rokok beusi dartur. Beusi pepetelana ka dinya. Cak malaikat waduh panas ngaguling ka urang. Teh sing gede. Allah dari laptadau wajdi hatta haridon li talibil ilmi. Oh, pohara jasa. Antak malaikat gergeten ngabi berozak panjenengan mah. Ngarokok teureun-eureun. Wa innal alima la yastaghfiru lahu fi man bis samawati wa man fil ard wal hitan hijaubil ma'i. Sanyana alim, sanyana kiai ulama eta teh dipangmentakeun hampura. La yastaghfiru lahu man fis samawat, makhluk-makhluk Allah nu aya di langit mangmentakeun hampura, malaikat. Wa man fil ardi, manusia-manusia makhluk-makhluk Allah nu aya di bumi mangmentakeun hampura ka kiai. Batu, wadas, tangkal kayu kabeh mangmentakeun hampura ka kiai. Wal hitan, lauk-lauk nu aya di laut, di empang, di mana-mana kabeh mangmentakeun hampura ka kiai. Ya Allah ya Rabbi. Kadeleuna mah lauk lele eta golpak padahal cenah keur maca istighfar Gusti panghampurakeun kiai pulan. Eta lauk di laut sok kitu gedena nya nanti maca istighfar mangmentakeun hampura jang kiai. Buabeh makhluk Allah di langit, di bumi, di cai mangmentakeun hampura ka jelema anu boga ilmu nu ngembangkeun ilmuna lillahi taala. Lain leutik-leutik pangkat kiai teh. Lumantar sabalikna lamun eta kiai boga ilmu dititipan ilmu kemudian pakai neangan dunya malaikat ge geus gideg bae. Aduh cek malaikat si kiamat ya. Ambeun aing rada lain deui aing mah enek jeung ambeun gitu. Hangru. Jadi ku malaikat ka ambeuna hangru. Hangru bentek, bau bentek. Mentak teu seungit si kiai teh padahal mah ilmu aya di nyana tapi masyarakat teu ngambe sebab malaikat ge nutupan irung bae. Nutupan irung. Malaikat hiji nanya ka malaikat dia kunaon nutupan irung mah. Aing ngambe si eta enek. Sa taki Golkar. Puyeng aing kana teh. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keunggulan kiai dibandingkeun jeung nu ibadah teu boga ilmu, lir teu beda unggulna bulan purnama dina malam tanggal 14. Ngelehkeun bintang-bintang nu aya. Oh, para jasa. Lamun warasatul anbiya ulama wa annal ulama warasatul anbiya lain lalagaan. Sebab naon? Wa annal anbiya lam wasuha teu ngawariskeun ka para hambana dinaron wala dirham. Teu ngawariskeun dinar, dirham, tanah. Tapi Nabi mah ngawariskeun warasul ilma. Nabi maot teu ngawariskeun dinar, teu ngawariskeun dirham, teu ngawariskeun kebon, teu ngawariskeun ruko, teu ngawariskeun kitu hotel, teu ngawariskeun warung-warung, teu ngawariskeun ge ilmu. Mantap jelema nu nyokot ilmu paman akhadha bi khatim wafir. Jelema anu nyokot ilmu lillahi ta'ala seakan-akan nyana teh keur ngorekan pangkat kanabian. Gocor tes ka eta jelema keur bah di diri urang teh aya nur nabi. Kemudian urang ngagali ilmu Allah nyambung tet nu mantep beda. Tegepna beda, langkahna beda, segala rupana sebab naon kasurupan nabi. Urang mapan kuari kasurupan juri. Kasurupan nabi lain deui atuh jelema kasurupan nabi mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kitulah warasatul anbiya geus kuari warasatul anbiya teh mulia lantaran dipilih ku Gusti Allah jadi khawasa ibadillah, jadi hamba Allah nu khawas. Artina khawas teh jadi wali-wali Allah anu boga ilmu pileuwih beda tinu balerea, jadi kabersihan batinna sehingga aya dina dimensi kagenep. Jadi jeung Allah perasaan deket, perasaan dibimbing ku Gusti Allah. Nah ieu wa minhum sabiqun bil khairat. Ieu keur carita naon? Keur carita ilmu.
Jadi kesimpulan anak ilmu teh pang mulyana, pang utamana, pang manfaatna. Sebab ku ilmu bisa neruskan perjuangan Kangjeng Nabi sehingga bisa nauhidkeun ke Allah secara sempurna sifatna, bisa nauhidkeun dina asmana, bisa nauhidkeun dina zatna sehingga bulat perasaan teh hiji bae nu di dalam Allah Subhanahu wa taala. Masih keneh jadi teken ilmu wajib golem Nabi. Wallahu a'lam.